saha muridna mundek siap digulang gaper ku guru sedengkeun bepait jasa urang usaha bogalah urang sorum urang usaha bogalah urang gitu non gitu ruko kemudian urang guru cak guru teh kadekeun ta ruko kadekeun ta sorum atawa piceun tah benang hese capek lah mualah dek terus bayi mah sorum mah berarti datang kadinya geus lain dek jadi wali berarti dek jadi wali sorum pengurus sorum berarti oh tinggal gitu bae ai guru nama aya sepanjang dunia aya guru aya bae pimurideunana mana pimurideunana saha geus siap kan tuh kadang-kadang kan boga majikan sia boga suara dua kadekeun hiji mama hayang kadia kan lo ngomong begitu tajang mama hiji deui ka dia ai kula mana ya sia mah teu kudu boga pamajikan zikir bae ai mama onam wah mama miku ngasana lu kata kula salam ini guru besi urang mah diperas ai guru nu teu senangan ieu mursid bego atuh nah, mentak silsilah nu jelas, langkah guru nu jelas supaya yakin menghadapi guru. Nah, lain naon gitu dek nyokotan harta tetapi bener-bener dek nuduh ke neuk mawa ka Allah. Aya teu kudu diteangan siap teu urang asal urang siap bae. Kadang-kadang datang kana Kangjeng Nabi Khidir. Je, itu Nabi Khidir ge si Khidir teu datang. Pokona mah urang dek hayang jadi insinyur sekolah insinyur atau aya nembrak atau mah kitu mah urang dek hayang jadi guru atau nembrak sekolah anak urang dek hayang jadi PNS atau nembrak nu di sekolah atuh sabenerna mah eta ge nembrak ngan kesiapanana ieu batin mah hese jasa